Ya salajengna penjelasan utamina masalah birrul walidain nu hartosna nyaeta kudu sae ka indung jeung ka bapa. Birrul walidain urang sok langkung kakenal nama birrul walidain sing hade ka indung jeung oge ka bapa. Sabalikna birrul walidain ukukul walidain menyakiti indung oge menyakiti bapa. Dina ayat anu neme kurang parantos dibaca oge ditarjamakeun surat Al-An'am ayat 151 sinareng ayat 152 aya 8 perkara anu diharamkeun. Jadi hukumna teh haram. Di antarana anu kahiji nu diharamkeun teh musyrik. Anu kadua nu diharamkeun teh nganyerikeun ka indung jeung ka bapa. Anu katilu maehan anak. Anu kaopat migawe pagawean dosa-dosa anu gede, boh anu natrat, boh anu nyumput. Dugikeun ka tadi ka 8 nomor. Taina ku urang diperjelas anu 2 rupa. Kahiji syirik ya, musyrik. Tadi hati-hati pisan sabab lamun jalma maot bari dina kaayaan musyrik ku Gusti Allah geus dibejaan dicawiskeun neraka. Jadi bakat ku ari musyrik teh ari syirik teh haram, dosa anu gede. Ari disebut dosa anu gede teh nyaeta anu dina Quran dina hadis geus dibejakeun hukumanana sangsina. Contoh sing saha jalma anu maot dina kaayaan musyrik bakal ditempatkeun di neraka. Jadi musyrik teh dosa gede gitu. Ari musyrik teh nu kumaha? Ari musyrik teh syirik teh lawana sabalikna tina tauhid. Ari tauhid teh wahada yuwahidu tauhidan. Nyaeta urang kudu ka Allah hungkul ibadah, ka Allah hungkul urang berdoa. Jadi lamun aya jalma ngadoana muhitna mentakna ka bangsa jin, bangsa jin teh contona anu sok dipercaya di laut kidul teh aya nu ngageugeuh Dewi Loro Kidul. Eta pan disebut bangsa jin. Atawa anu ngageugeuh di gunung di Samad. Anu ngageugeuh di Gunung Kidul, anu ngageugeuh di Gunung Kaler contona. Tah eta teh pan lain ka Allah kitu nya, tapi ka bangsa jin. Atawa muhitna teh ka jalma-jalma nu geus maot kitu nya. Arwah saha we rek arwah para wali, erek arwah aki, erek arwah jalma nu saroleh tuluy dipenta dipuhit. Nah, eta teh syirik ya, musyrik. Sabab urang dibejaan ku Gusti Allah, kuduna teh Allahu Ahad, Allahu Somad. Gusti Allah anu hiji we tempat urang pamentaan teh.
tempat urang bersandar. Atawa dina Al-Fatihah iya kana budu wa iya kana sa'in. Ka Allah hungkul abdi sadaya ibadah, ka Allah hungkul abdi sadaya meminta pertolongan. Jadi ulah ka bangsa jin, ulah ka arwah-arwah eta musyrik ya. Urang salaku umat Islam kudu bertauhid. Akidah teh kudu tauhid. Tanu kadua ya dosa anu gede teh uqul walidain, nganyerikeun ka indung jeung ka bapa. Nu diparentah ku Gusti Allah birrul walidain. Dina ayat ieu wabil walidaini ihsana. Ka indung jeung ka bapa kudu hade. Lamun sabalikna durhaka ka indung ka bapa. Tah urang teh ulah jadi jalma anu durhaka ka indung oge ka bapa. Kudu kumaha atuh ka indung ka bapa teh? Kahiji kudu hormat. Hormat ka indung teh boh ku bahasa, boh ku perbuatan. Tah urang alusna berlaku alusna ka indung bapa teh kusabab ihtiram, aya rasa hormat. Lain ku rasa haub, lain ku sieun. Naha jadi anu kaasup kana anu diharamkeun dina surat Al-An'am ayat 151 dan tawisna tadi bab tentang musyrik tadi lamun kabawa maut engke geus diancam ku Gusti Allah bakal dijadikeun ahli neraka. Anu kadua nyaeta nganyerikeun ka indung bapa. Ta urang teh kudu hormat ka indung ka bapa dina ucapan, dina perbuatan. Ulah dugikeun ka indung bapa teh jadi sedih, bahkan komo jadi ceurik kulantaran ucapan anu jadi anak gitu. Urang kudu ihtiram, kudu hormat, kudu ngamulyakeun ka anu jadi indung bapa. Jadi taatna ka indung bapa teh lain sieun, lain haub, lain ruhbah. Taat ka indung bapa tapi kulantaran sieun dicarekan, sieun diteungeulan, tah sanes kitu. Anu disebut hormat ka indung bapa teh urang taat ka indung bapa teh urang aya rasa syukur, aya rasa hormat. Tah birrul walidain hade ka indung bapa diantarana cing bantuan ringankeun beban anu jadi indung bapa. Contoh indung di imah loba pagawean kitunya masak, nyeusuhan contohnya sagala rupa. Tah anak teh anu alus teh bantuan bisa nyuci piring, bisa nyeusuhan, bisa masak. Ulah kieu indung teh pak sorangan we nya komo anu geus teu boga salaki mah nya neangan keur napakahna capek kertu ka dieu neangan napakah keur nganapakahan anak nya pagawean bangsa ning di imah nyeusuhan teh masak teh. Tah anak anu hade ringankeun beban anu jadi indung. Bisa pan mungkin nyeusuhan mah, bisa masak mah itunya. Tah eta teh hade kalau jadi indung. Urang kudu hade kalau jadi indung, kalau jadi bapa. Lamun indung bapa boga hutang ya urang teh bantuan mayar hutangna. Komo lamun kolot geus maot maka eta hutang indung bapa teh kudu dipang mayarkeun. Tah ieu teh birrul walidain hade kanu jadi indung bapa. Nah nganyerikeun ka indung bapa lamun kabawa maot can sempet minta hampura kaburu indung teh bapa teh maot diancam ieu ge sarua ku Gusti Allah teh
jalma anu nganyerikeun ka inung bapa can menta hampura maka bakal ditempatkeun di neraka. Kumaha carana lamun inung jeung bapa kabujeng maut urang can menta hampura? Kahiji urang kudu tobat ka Gusti Allah, menta hampura ka Gusti Allah. Kadua, doakeun inung bapa anu geus maot supaya ku Gusti Allah dihampura dosana, supaya ku Gusti Allah dipasihan rahmat. Ya contohna pan aya bimbingan doa Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rombayani shoghiro. Gusti hampura dosa abdi, hampura inung bapa abdi, jeung pikanyaah inung bapa abdi sakumaha inung bapa abdi mikanyaah ka abdi timimiti waktu keur leutik keneh. Tuluy teruskeun kana doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Jeung saterasna Gusti hampura anjeunna, Gusti pikanyaah anjeunna. Sareng saterasna kaya teh insyaallah ku urang carana ngadoakeun ka inung bapa, dosa anak dina waktu inung bapa keur waktu hirup teh ta urang ku Gusti Allah dihampura. Tadi antawisna eta nya tina sababaraha rupa anu diharamkeun ku Gusti Allah anu aya dina surat Al-An'am ayat 151 di antawisna nyaeta urang diharamkeun ku Gusti Allah ukukul walidain, nganyerikeun ka inung ka bapa, komo nepikeun ka inung jeung bapa teh nepikeun ka ceurikna kulantaran nyeri hatena dinyeri kudu jadi anak. Anu diparentah mah urang teh birrul walidain, hade ka inung ka bapa, nyaeta ku ucapan jeung perbuatan. Komo ari urang boga rezeki mah boga rezeki sok burang bere barang bere kanu jadi inung jeung bapa utamakeun tah. Komo lamun inung bapa katempona kacida pisan ngabutuhkeunana ulah waka dikabaturkeun. Ari inung bapa deukeut jeung urang utamakeun inung jeung bapa, lamun katempo ku urang inung bapa teh kacida ngabutuhkeunana kitu nya. Tarupina sakitu ieu pelajaran anu paling ku urang diutamakeun ieu birrul walidain wabil walidaini ihsana, sing hade ka inung ka bapa, hormat ulah doraka ka inung ka bapa. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertarosan, oh mangga.